Nya jadi kumaha eta teh dah. Aduh aing. Jadi kumaha eta teh Jem? Naon teh? Eta nu permasalahan ayeuna keur viral. Oh, masalah. Bingung ayeuna mah nu masalah keur viral pesulap merah jeung Oh, Samsudin. Samsudin eta. Aing. Cek dulur kumaha eta. Justru Nyikapina kitu urang salaku jelema leutik lah istilahna mah. nya. Nu kahariwang teh pan ayeuna mah katangkep ku barudak zaman ayeuna nih. Nah, Disangkana teh meureunanan kebudayaan nu geus ngabudaya di urang gitu lain kebudayaan urang. Nu geus ngabudaya di urang kitu yen misalkan bangsa dukun gitu kan budayana teh di urang mah bangsa masyarakat leutik mah nu awam nenganan. ya bener. Ngapna teh ayeuna diboreke-boreke model kitu nu akhirna ayeuna kan kalah ka nemongkeun kadugalan. Ayeuna Nah, teh anu dijieun karisi ku urang mah selaku kolot tadinya. Kasieun teh barudak anu bakal neruskeun generasi urang. Teu bisa ngalarapkeunana. Rek kumaha jadina ieu bangsa urang di bangsa Indonesia. sok ayeuna kalah bet di ditu bet di dieu teh kalah ka bentrok si itu jeung si ieu. Ya. Ieu antukna nepi ka dokter-dokter oge kan ayeuna mah kalah ka bener kitu urang salah kitu ngomong ieu ampura ya mun salah. Ieu nyimak tina eta we tinu ayeuna keur viral gitu ta. Beuda ari masalah kadugalan mah meureun sebenarnya aya ceuk urang mending urang arurang-arurang ditembongkeun kitu atuh. Teu kudu pake agul. Hariwang ku barudak gitu tah. Nah kumaha ujug-ujug cenah meureunanan gitu tah. Anu akhirna teh kapan heueuh ayeuna kitu teh. Hari kajagoan udah urang ogenan sabenerna mah anti ari ku masalah kitu mah. Ya, benar. Oh, anti dibacok, anti ditembak. Urang nya sabenerna mah. Purasun. Rampes. Purasun. Bener bah, tak kebenaran. Rampes, Bah, rampes. Rampes bah. Kebenaran abah. Aya dia gol Sim. Iyalah, kebenaran nyimpang gitu. Nah, tambah kesel we ieu mah ngobrol. Jawara bunter pan ya. Jawara loba eta mah. Jawara sengklek, Bah. Ayo Nah, mah. mun sengklek Loba jawara ayeuna mah bah mararuncul. ai kamari jawara porkam saha. Ah, jawara pertama mah. Poli Eta teh daerah Paleni ya antukna teh geus teu kapalire nu karana itu Juara. mah. hiji cenah. Bang ban biasa. Bang ban Bah, mana? Juara tak eta mah. Jawara lain jawara. Jawara mah nu kieu nya. Ai Jawara mah. Jawara mah model kamari. Nah, anu sok di Tembong. tembong-tembongkeun dina televisi nih. Tah. Teu terak dikadek. Tidak pikade. Teu terak ditembak. Wah, Betul. nya dia. Wah, da urang ge sebenarnya mah anti kana kitu mah tuh. Anti ditembak. Ge, Anti di ya Bacok. lain ngecom. hmm. Urang datang ka dieu teh justru kieu. Kumaha bah? Keur ibul ayeuna viral. Bener. Masalah adu kasaktian. Tah, gitu bah. Na maneh teu hayang teu katangtang eta. Nyoba ka ditu. Ari ngaran adu mah keheulaanan bah. Yo, apan ayeuna aya nu konjot di saembarakeun. Anti bacok Bacok cenah, gitunya. gitu. Anti bedog. Anti bedog, Anti ditembak. anti sensok, anti tembak. Urang Gitu. ya anti gitu mah. Antimo nya, Lamun Bah. arek mah. Hah? Antimo. Paranti mabok eta mah. Oh, benar ka Cina, Ya Bah. aing serius aing. Bah aya beja bah bener. Bener ningali abdi ogena dina eta. Pan maneh ge, Pak. Nu kitu mah tiba heula ge nana. Apan dibuka ayeuna sok nempo maneh dina. Ayolah. Kamana? Ayo kamana? Apan Dr. Richard Lee Kamana urang datang buka saembara 1 miliar Wah, duit na. Miliar. ayolah. Aya mobilna. Ayo, siap. Ayo aing mah. Semoga ieu urang nu kitu mah. Ata ulah ngawiwirang tapi Nah yakin atuh sok. apa nu dituntut ge pembuktian yo. Soang buktikeun ayeuna yen urang geus anti ditembak, anti dibacok, apa perkut apa ka saya? Nah, heueuh di Apa teh ka saya? anti senso Anti senso. disilet Anti nu karana itu mah, bangsa nu karana itu mah lah. upe sebedah dokter Rek kunaon bae ogenan. Rek ku jarum suntik hayu urang mah. geus anti Mah anti nu karana itu mah tuh. kakara Antina, apa geus. aing golcim. Kalau gitu mah antina nama. Berarti maneh teu teurak eta ku jarum. Ba boro-boro ning jarum sok. Ku uji Apa sel itu berarti ogenan. gaul geus lila?
Jadi kudu Tapi bebeja apa mah. jero-jeroanana. Nah, Ya, iya mah bahaya pada mah. Tarane mogeun. Aya jama mah kitu, ulah sok adigung, ulah sok agun, ulah kena gagah. Ibu gitu. pernah ditanya we ku Abah. Da abah teh nanya mah mau apa Moal lah tadi. Atuh ari kitu mah yo. Apan saem hadiahna. Kayak bagi tilu. Bisa bah, bisa. Tapi mana ke pembuktian di ditu. Panggeden abi meureun. Masalah panggedena gampang. Ngan ulah sampai wirang ke di ditu. Wah. Nya dina podcast. Ayo. Dokter Ok, siap. Charlie Rek saha nu nyobana? dokter non Tadi tadi nu nanyana rek saha? pan dokter Charlie. Dokter Charlie. Charlie sok ngawasi. Lain Charlie iya lah naon tadi aing ngomong poho. Dokter Padli le mah. Richard Lee. Richard Lee. Ke ulah ngawiwirang urang ke maneh. Benar maneh geus teu teurak ditembak. Anti nu kada Anti. antina geus boga urang mah nu kitu. Anti. Anti. Anti di bedog. Anti di bedog. Anti teh teu teurak atawa kumaha? Anti we urang mah boga anti Ari nu na. anti kumaha bah manya Anu teh anti. apa Heuh bah. teu teurak ai anti teh. Ya, ibarat kieu bah. Lamun Abah nih, tarang ngadahar hurang. Anti ngadahar hurang. Tara. Mun ngadahar hurang sok gara teu. Enggak, alergi. Eta ge lir ibarat kitu. Lir ibarat iya kitu. ge. Lamun ditembak urang mah anti karena ditembak mah. Jadi Dibacok anti karena dibacok mah. jadi maksudna lain anti. Lamun dibacok pasti teurak urang. Jadi anti. Anti urang kanu karana. Betul. Ye. Tah Berarti Abah bodoh. pembohongan ka Kudu aing. pinter nanti lebahnya. Ai sugan aing geus sia teh nyebutkeun anti bacok, anti tembak. Lah, Sia teh Teurak teu teurak. dibacok, teurak ditembak. eueuh zaman ayeuna mah bah. Eueuh. Huntu. Atuh da ieu mah pembuktianana nu teu teurak oi. Heeh. Jadi anti mah mana mah kawas aing murah kurang di sini beuteung. Heutak kitu. Jadi moal dipurak. Moal dipurak. Jadi moal maneh oge moal dikadek embung. Embung da anti di kadek mah urang mah. Tapi dah heueuh. Salah sih ieu teh tapi bener. Bener tapi salah. Jadi kudu kitu aya. Salah. Pinter teh kudu ka belah manana heula. Ngomong hungkul zaman ayeuna mah meureunanan. Tapi- Ayeuna ge sugan we nu ngalaik, sugan we nu nyuk urang kan kudu Atuh pinter. ngomong ge lapar ya bah ya. Ngaliwat Lain ku masalah kitu aing rek ngebahas masalah perelmuan ya. Nyangkutna sababna kieu jadi melebar ya. Ayeuna keur usum jalma silih tangtang teu oi. Aya sayembara puguh da keur kawas zaman kerajaan Majapahit kitu tah Mataram sayembara. Zaman baheulanya. Sudah nu boga ilmu mah moal disayembarakeun atuh. Moal kitu nya mah. Nya ieu mah cuang tujukeun bae di lalajon ge meh aya edukasi gitu. Penjelasan saapal uing. Maksudna dia Lamun model kieu man. pan tadi Dengekeun aing lain, ngomong. Yang macam kita tadi ngomong kitu Iya. kieu. Kaharibangna teh kadenge ke barudak anu zaman ayeuna kakara teu apal Iya. dihitung-hitung. Tah ayeuna sok edukasina kumaha. Nah, edukasina kieu justru ieu tangtangan kerja mah nu bener-bener sakti. Anu cuk sakumaha pesulap merah nu kararitu. Ya benar. Ya, maksudna kieu ieu tangtangan bener-bener keur nguji jalma-jalma nu boga ilmu bener. Kan ari ilmu mah aya istilah apes. Da ilmu mah lain tembongkeuneun, lain agulkeuneun. Umpamana dina nya ngagem ilmu kasaktian maneh. Tapi niatna maneh mempertunjukkan bisa apes nu tadina teurak jadi teu teurak. Mau bener. Bener bah. Yang tadinya kebal bisa jadi gak kebal nantinya. Sombong. Bener bah. Nah, makanya ilmu yang paling sakti itu adalah ilmu Sunda. Ilmu Sunda. Kumaha tah bae mah? Kumaha? Pangsaktina orang Sunda mah. Sabab Apa? sabab Sok geura jelaskeun bah sing detil Detil. kumaha nu diagemna disebut naon sakti pang teh ilmu urang Sunda nu diagemna naon? Aya 5 ilmu Sunda. Agemana Hiji. teh. Agemanana. Oh, hiji. Hiji maneh sing boga ilmu saepi. Artina saepi Saepi. Kudu sae pikiran, ih sae kalakuan. nah bener bah. Saepi teh. Nah, Bener bah. bener. Kadua anu kadua kudu bisa napak sancang. napak sancang artina Eta Enggak, tilu. iya geus heula, tilu. dua. Dua.
napak sancang. Napak sancang. Artina Cek nusa apal maneh ari napak sancang naon? lumpang dina cai. lempang dina luhureun cai. Satu norek bisaeun lempang dina cai. Ilmu Cek Pak, ilmu aya kitu ilmu ayeuna napak artina teh sancang. lempang dina cai cenah. Tapi aya euy nu bisa lempang na cai. Aya. Engkang-engkang. Oh, Bener eta mah. ngan nu saapal urang mah nu Artina teh hartina Napak napak sancang teh lain kudu bisa napak dina cai. Kenapa? Jadi orang sebagai jalma kudu bisa napak dina sagala golongan. Termasuk golongan Cimacan. Golongan lain kadus atuh. Dina Golong. amun ayeuna jung urang ka ditu gitu bisa campur. Jadi cek peribahasa mah kudu bisa lolon. Nah, beradaptasi Nah, gitu tanya. adaptasi gitu. Kudu bisa ninjak. Ninjak. Ulah kena urang mah kaum ieu, manehna kaum sing akur we jadi jalma mah. Tah hartina napak sancang. Napak sancang teh gitu. Tilu. Tilu Alimunan. alimunan. Leugit. Bisa ngiles, bisa Bisa ngiles. Nah, Bisa bisa leungit. ngiles. Lain. Awas haseup meureun ka ciri tapi hese ditewak. Nah, artina hayang apal halimunan. Abah. Jadi ulah nembongkeun diri di nu poek. Arti Maksudnya lamun maneh nembongkeun diri di nu poek geus puguh teu kadeuleu tapi maneh kaciri bedegong kacirina balaga agul berarti hartina teu meunang. Cerdasnya oge abahnya. bener bener bisa. Opat bah. Lawe rontek cik saapal maneh Kadek warontek teh lamun di kadek Lain. nunggu deui nya. Asal kana taneuh, nah hiji deui Hiji deui. gitu we. nya saapal maneh mah lamun dikadek Lawe rontek Dongon, teh apa kuring mah potong. ilmu bah. Raga bumi, ragra nyambung nyambung deui. deui lain. Nah, lawe rontek teh lain berarti urang dikadek leungeun dikadek hulu beuheung lesot napal deui lain. Jadi urang teh kudu bisa nyambungkeun jalma-jalma anu keur teu alakur. Sasar meureun artina nya. Kitu lawe Musaralah rontek teh. paham meureunnya bah. Heeh. Nah, Nya ka harti atuh bah. sing bisa ngahijikeun jalma nu keur teu akur umpamana maneh da ngaranna ge jalma aturan getreng ulah di komporan ulah di seunuan sing bisa akur deui eta ilmu lawe rontek 5. teu teurak dikadek teh apaan tadi Terak dikarek Kebal. berarti heuh kebal. jadi kebal teh lain kebal bacok lain kebal tembak Bah, tapi sing pandeg kana pendirian ulah kedak pancak keanginan. ulah gedag keanginan gitu. Ulah kawas semer di Nah, di pasir gitu. eta kan itu milu kan itu. Nah, sing Panceg patu, we, sing panceg. panceg. Sing panceg kana sifat siliwangi maksudna. Oh, Apa siliwangi? Siliwangi teh, Silih asih, silih asih. silih asuh, silih asah, silih sengitan, Jadi loba ulah silih bukakeun kagorengan, kan gitu. Oh, bener. Nah, Kitunya teh. jadi pada intina kieu aing ngerek ngomong sanu apal umur mambisi maneh ka pancing boga Iya. pangarti saciduh kasir maneh geus katangtang ku saembara. Jalma berilmu mah ilmu pare beuki tungkul. Ditangtang beuki tungkul. Gitu. Beuki eusian teh lain beuki ngacung tapi beuki Lain tungkul. tah gitu. Ya bener. Jadi kudu nganut ilmu parenya. Nah eta. Kade nu mantak lamun kunaon disebutkeunana ilmu Sunda mah panggagahna. Cik lamun ayeuna geus ngagem ilmu nu 5 eta. Hiji teu teurak dikadek hartina kitu tadi. Heeh. Lamun geus ngagem ilmu nu 5 eta berarti urang teh geus bersih hate. Ya. Eksaha nu ngadekna. Kan gitu. Moal aya nu ngadek teu teurak sote eueuh nu ngadekna. Gitu. Itu ilmu teh. Jadi lain urang Sunda cuna gagah boga ilmu. Eta ulah salah harti da ilmu teh aya silokana gitu. Lamun geus ngagem ilmu nu 5 eta berarti urang teh geus bersih hate. Aing ngaran bersih hate. Jalma geus bersih hate, aya jalma rek ngaroga hala ge kadang-kadang teu teurak ek dikadek ge. Tapi lain ku ilmu maneh. Tapi ku pitulung Allah jalma bersih. Amin. Kan gitu. Bener bah bener. Gitu ulah salah ngalarapkeun.
kadang-kadang kan Sunda teu apaleun mah cenah lain urang Sunda lamun teu wani di lemur batur balaga polontong Akhirna teh. nah ilmu nu lima saha atuh da urang mah digedekeun duduluran pan kitu Silaturahmi. nya aing mah ngelingan bisi maneh kapancing ku dunia medsos Bener bah. medsos Hari kitu. bisi arinit maneh ka Jakarta ka ditu Eueuh bah kalau kagenan heueuh kitu pembuktian wae kan kuduna teh. Ieu nu Nya. ngabejakeun nepi ka dinya teh nya. Apaan heueuh kitu dina ayana oge bener jalma sakti teterak ditembak teterak dikadek apan ilmu mah kieu lain keur sombongkeuneun sing bener ge maneh pake sombong apes Pasti kena ku apesna nya. apes Bener. dalin tembongkeuneun ilmu mah gitu jadi keur urang Sunda gitulah ieu mah utamana ilmu abah sakitu-kitu nanya kade bisi kapancing teh ilmu Sunda mah sakitu bisi aya nu garagah justru lamun kapancing ku saembara lain jalma gagah Sakauma nu gagahna ge inget ka dongeng Sumanto Lain. dengan jalma daging jalma ning anger bae geuning si eta aya ka apesanan. lamun ayeuna katangtang ek nunjukun kahebatan lain jalma gagah jalma gagah mah moal beunang ditangtang gitu Nyangkanya abah cerdas ieu nya. hatu da aing Duh nuhun pisan bah. Eta Oh, nuhun atuh pisan bah pencerahanana ieu dina mudah-mudahan sonten ieu nya. kartoseun ku sadayana nya. Ya, Anu gitu. dangu kitu teh. Mudah-mudahan naon teh Aya pulunganana. adu renyom arurang teh itu sing jadi bahan picontoeun keur nu sejen gitu. ngan urang oge urang malah posisina di tengah moal ngamunangkeun kanu ieu moal ngamunangkeun ka itu nu penting mah urang ge panuju ari masalah ayeuna praktek-praktek penipuan perdukunan anu make trik itu mah Udah geus sulap marah. ari si pusulap marah Merah. merah Merah. ulah sia Marah. mah murah marah gitu Kapan jadi marah akhirnya nama beneran. itulah Bener bah. nya Nuhun bah pencerahanana nya mudah-mudahan jadi aya pulunganana lah keur urang jeung generasi-generasi urang nu ditarukang barudak. gitu kade aing meh hape da jiwa ngora mah panta maneh tadi rek putung tangpe teng-teng Dari nama rek kitu we. Dina mah rek mecak pangarti Mecak cenah mah. pangarti, cenah. Tapi sanggeus aya pencerahan ti abah mah. Sugan we jadi kapaletoran carios gitu tah. Gitu Kapaletoran lah cariosnya. kan mudah-mudahan mah dibuka ieu teh Mudah-mudahan. lalajo ngan teuing hartieun ting moal ku bahasa Sunda Dan we jadi bahan hiburan we mah ya. Jadi Hiburan. bahan hiburan we. ngan ieu mah secara refleks urangnya nurani Ujug-ujug. gitunya gitu Ujug-ujug ieu mah. ujug-ujug ojol-ojol aing aya ngebahas eta gitu Jadi itu penasaran yang orang berkarya sambil kayak manfaatna mudah-mudahan gitu bah. lah gitulah Mohon bah. Muali lah teu Siap. betah udud-udud acan Iya atuh bah bongan. sok atuh nya sok eta we ayeuna sok ka warung yuk bah. Mana? Ka warung tak kayaknya tah. Boga duitna. Aya 400. Ayo tuh Ciem. Yuk.